Natu hakun wan naru hakun. Sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun. Itu Allah mangan mere jalan wungkul lamun hayang kana makom rahmat Allah ka sawarga teh ieu. Lamun hayang kana makom lanat Allah teh ieu. Itu mata kalau mah teu pusingeun aya wae jalma teu daekeun ngalakukeun kana bener teu pusing Allah mah da aya wadahna neraka tinggal meulem. Itu aya we jalma anu berbuat kana sae ceuk aturan Islam aya wadahna sawarga rahmat Allah. Itu ngan lamun eta dua hukum tos muncul ka jalma bari disarengan ku nafsu kapribadian Allah aralna. Padahal ceuk Allah wa khalaqnakum ajwaja, tiap aya bener aya salah, tiap aya istri aya pameget, aya surga neraka. Ieu geus takdir Allah teu bisa dirobah ku jalma. Itu lamun tetangga urang misalnya rada kedul ke masjid entong waka dianggap bengal. Hasibu anfusakum, introspeksi. Malah lamun ngaji kana tauhid mah lamun tetangga diajak salat wae teu daekeun teh malah lain ka ditu malih kana dirina. Gusti geuning ilmu Gusti nu aya di abdi teh ipis keneh cacakan ngajak tetangga kana salat anu sami tuang sangu diajuk sami lawon geus teu nurut. Komo lamun ngajak salat kamuning berarti lain tatangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis keneh kitu. Lamun ngaos tauhid mah ilmu kolot mah kitu. Lamun ngabungku nafsu mah teresep nya urang aya tatangga tara ka masjid-masjid acan nah aya Allah teu kitu aya urang nah mah kayak kitu. Matak dina agama Islam teh beuki rame agama Islam beuki loba nu ngewaeun sabab carana dina kaislamanana sok nganggo sifat kepribadian nyewaan tepayaan cegekan geurehan